sadajan makhluk kiam dina kobater kita khawatirul insan waruh malaikat kata sumping ka Rasulullah dina hiji carita malaikat Jibril lungsur atas delegasi sadayana malaikat nu aya di bumi di langit sinareng di rob Sidratul Muntaha. Anjeunna dipiwaran malaikat Jibril supados nyumpingan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya sanes malaikat Jibril nyumpingan ka Kanjeng Nabi bade ngawartoskeun bahwa Gusti Allah nuju uji coba ngahurungkeun seuneu neraka. Dina waktos kagempuran sadayana malaikat ningali untaban seuneu neraka, malaikat Mikail sinareng Ijrail nyuruh ka Jibril supados nyuhunkeun ka Allah eta seuneu langsung dipareman. Namun Jibril ngaraos isip teu wantun unjukan ka Gusti Allah nu akhirna aya inisiatif di para malaikat. Cobi Jibril lungsur ka dunya, pentah di dunya aya kakasih Allah, makhluk nupang istimewa-istimewana, makhluk nupang hebat-hebatna, nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina waktos Kanjeng Nabi asar sabada keluar di masjid ditepak ku Jibril, Muhammad dina dinten ayeuna Allah keur uji coba ngahurungkeun seuneu neraka. Neraka anu panghandapna jeung Yahudi, neraka nu kadua dihandap jeung Nasrani, jeung jelema-jelema nu nyembah patekong, berhala, matahari, bumi, tatangkalan jeung makhluk-makhluk salianti Allah nu diagungkeun jeung nu dipenta eta jelema bakal asup kana neraka. Kanjeng Nabi Muhammad teu kaget. Bril, emang gaula rek kaget. Kupedah Yahudi jeung Nasrani orang kafir bisa asup ka neraka. Kaula geus teu kaget. Ari anjeun dotan ka dieu make kaget aya naon. Muhammad nu kaula berat ngabejakeun ai kitu naon. Jibril malikeun heula rarayuna alim ningali wajah Rasulullah. Mung dipaksa ku Rasul, sok Jibril obrolkeun naon nu pang berat-beratna hidup anjeun mung ngaluarkeun pesan ti Allah. Muhammad ieu lain pesan ti Allah, tapi kaula ningali dina catatan neraka min ummati ayati umat anjeun nu bakal asup ka neraka. Nabi Muhammad menuju ngadeg geter tuur serius ya. Dan tadi orang sholawat supaya temubah. Begitu Jibril ngadagikeun Muhammad dina neraka aya sabagian umat anjeun nu asup ka neraka. Begitu Kanjeng Nabi muping Jibril nyarios kitu tukurna ngageter dugikeun ka ngegap gubrak Kanjeng Nabi leus nu akhirna dibukakeun ku Jibril, qum ya Muhammad alim. Nu akhirna Kanjeng Nabi lumpat ka kamar anjeunna sujud ka Allah Subhanahu wa taala. Diudag ku Jibril, Jibril tong waka nyamperkeun kaula. Kaula rek sumujud menta ka Allah umat kami nu di 2022 nu aya di Indonesia khususna, nu aya di dunia nu can pernah panggih jeung kami, tapi mahabbahna lewat hebat daripada para sahabat jeung kami. Kami rek ngadoa supaya eta jelema nu maca sholawat akhir zaman supaya teu asup ka neraka. Tapi Muhammad pareman heula itu neraka. Begitu Gusti Allah nguping kana jeritan malaikat Kanjeng Nabi, ya Rabbi pareman sinu neraka, parem harita keneh.
namun Kanjeng Nabi ayam jadi gempur engke dina neraka diuntaban sina neraka bari umat Rasulullah kudu asuh dugikeun Kanjeng Nabi ya Rasul ya Rob nyerina dicabut nyawa eueuh deui di alam dunya nupang nyeri-nyerina bikeun ka nyeri eta dicabut nyawa daripada kudu karasa ku umat kami aya eueuh presiden nu napikeun ka kitu aya eueuh begitu Kanjeng Nabi Jibril naik begitu Kanjeng Nabi tara biasa na tepan maghrib lebet deui ka kamar sujud deui mung dina sabada dinten eta Kanjeng Nabi teu kaluar ti bumina salami tilu dinten tilu bengi dugikeun ka dintenan kahiji Abu Bakar hoyong nepangan teu biasa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali nepangan Kanjeng Nabi jeung para sahabat teu tiasa menakan Rasul. Kumatos kitu. Begitu Abu Bakar Siddiq tepang sinan putrina. Saha? Saha putri Kanjeng Nabi? Saha? Siti tarik sari. Bisi pahit jeung Siti Badriah sia teh. Saha? Siti Fatimah nu mana? Fatimah tu Az-Zahra. Fatimah eta we lah. Awas. Siti Fatimah dipegat ku Abu Bakar. Abu Bakar. Aya naon? Fatimah Bapak hidup. Sayyidi wa habibi. Rasulullah teu kaluar tilu dinten tilu bengi. Aya naon eta? Ternyata begitu Siti Fatimah lebet ka kamar Kanjeng Nabi nuju sujud bari nangis punten upami ayeuna mah sajadah kandalna teh punten 3 kalieun kulit sapi nu garing palebah payuna aya bantalan eta 3 lapis kulit munding 3 kalieun anu baseuh berarti kanal eta sadayana baseuh ngalemereh ka kenca ka katuhu ku cai rasa ca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas ini. Begitu Siti Fatimah lebet. Ya abdi, ieu aya naon? Aya naon ya abdi? Bareng Kanjeng Nabi gugah. Fatimah, minggir heula. Kaula can aya pangdenge bahwa umat Rasulullah bakal lepas dina neraka. Sujud deui Kanjeng Nabi. Siti Fatimah nyanak sajadah diperet ember parigi susu pinuh ku cai soca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah teu era Rasul tilu dinten tilu bengi ngaluarkeun Cipanon urang ngajedog di Indonesia nikmat dina masia mana mulang tarima urang ka Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu Kanjeng Nabi buka, ternyata sumping Jibril Muhammad Allah musnawala umat anjing bakal kabeh asup ka surga. Amin. 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 Ngan nu pasea modar bari pasea ngeueum heula neraka. Pejabat nu korupsi kana neraka. Awewe bang kana naon? Ngan untuk mualila. Naon sababna? Sabab ku istighfar, tobat jeung sholawat. Abi yakin ketika Rasulullah cengkat kubrak ke alam dunia ditinggalikeun Rahman Rahimna Allah ku ngalangkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kade
Abi rek naros. Allah pernah sholat itu? Jawab siapa? Allah pernah sholat? Pernah puasa? Pernah mengaji? Pernah sedekah? Pernah sholawat? Pernah. Dengarkan siapa anti sholawat, dengarkan. Allah minta sholawat. Leres dah? Leres dah? Dalil nanti mana sian ini menyalam sholawat? Aing muludan sebagai berterima kasih mahabbah ka Rasulullah lukis nyalamatkan fitnah di alam dunia. Pantas kurang rek maca sholawat ya. Bocah ti ditu na irasia ti ditu. Irasia ka ditu deui. Hampura muludan di mulia sari kudu nepikeun ka poe kiamat. Amin. Mana dalilna? Ngaji geura. Ku ajengan 6 tahun macam kapangi. Sia saminggu sakali. Ibu Ridho ngarurang kali pamuda sebagai tukang bid'ah hasanah. Ridho. Allah bid'ah dolalah. Pegang dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdi naros dengekeun dia. Live dia. Jamaahna mang 23.000. Nabi spesial naruh di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah. Tinggal ikut ngaji kali ngaji. Aing mempemulu dan dilebur lah. Oh nu mayar ya aing mah. Tinggal ikut. Alastu bi rabbikum qalu bala sahibna. Dina abdu Allah naros karuh nu pertama ngawalar teh Rasulullah. Nu pertama ngawalar teh Rasulullah. Brung kabeh. Ieu nu dihareup ieu termasuk simkuring ngawalar qalu bala sahib. Geus Gusti abdi mah percaya Rasul Gusti teh pangeran abdi. Anu musik malikeun abdi ridho di pangeranan ku Gusti. Ngan sabado kanjeng Nabi ngawaler kitu nyuhunkeun ka Allah, ya Rob, nyuhunkeun jelek-jelekeun jasad abdi teh nu kumaha. Rasulullah pun kan dinaruh teh aya ruh infiradiah, aya ruh mu'allaqah, aya ruh mutasilah, aya mutasarrifah, aya ruh kabulah. Apa itu? Ngaji. Gampang-gampang ngabidah ke jarah kubur. Ulah ngadoakeun mayit cenah kubur di luhureun kuburan digigir aing mah. Nyaman. Jadi digigir aing maling di luhur kuburan. Teu nulus ya mah.